wargi para ikhwan, ieu abdi bade mituturan, bade ngaoskeun nadoman tentang penting pangaosan. Para santri para wargi, omat lamun keur ngaji, sing perhatikeun kiai ulah kalah ngorek ceuli. Sabab ngaos teh pitulung supaya urang teu linglung. Boga ilmu tangtu untung, boga ilmu tangtu untung. Cara anu maca Quran tapi henteu ditajwidan, macana bari nundutan, gadona endut-endutan. Teu cara menonton TV, sepak bola, sinetron deui. Ningalna mani taliti, apal artis hiji-hiji. Ieu zaman lucu pisan, jalmi leuwih resep dandan. Batan angkat ka pangaosan, ngageudig isin-isinan. Pami angkat ka festival, palami-lami jeung awal. Naos mah uihna enggal, dasarna bujur asepan. Kacarita di hiji desa, masjid aheng jeung lalega. Molongpong eueuh eusina, tinggal aki eueuh huntuna. Sedengkeun jalma kapirin, teu ngutamakeun ulin. Kana diajarna rajin, pikeun ngahancurkeun mukmin. Kumaha ngalawana, sedem duit teu boga. Nya kitu deui senjata, komo teu bisa nyieuna. Sedeng mun kafir ngaraja, pasti ngaruksak agama. Moalillah hujan siksa, eta kiamat ngaranna. Sabab kitu bapak-bapak, salagi mampu mah bentak. Tinggal budak jeung istrina, pariksa bacaan sholatna. Sabab lamun teu kitu, sholat siga hayang nyatu. Siksa di neraka tangtu, orai macok kana hulu. Sabab kitu dulur-dulur, sa-Islam sa-iman akur. Hayu ngaji yu tapakur, Quran hadis masing masyhur. Sakitu ieuna doman, mugi janten perhatosan. Nu saena yu candakan, banyolana mah hiburan. Sakitu ieuna doman, mugi janten perhatosan. Nu saena yu candakan, banyolana mah hiburan. Para ikhwan, ieu abdi bade mituturan, bade ngaoskeun nadoman tentang penting pangaosan. Para santri para wargi, omat lamun keur ngaji, sing perhatikeun kiai ulah kalah ngorek ceuli. Sabab ngaos teh pitulung supaya urang teu linglung. Boga ilmu tangtu untung, boga ilmu tangtu untung.
anu maca Quran tapi henteu ditajwidan, macana bari nundutan gadona endut-endutan. Teu cara menonton TV sepak bola sinetron deui, ningal namani taliti apal artis hiji-hiji. Ieu zaman lucu pisan, jalmi leuwih resep dandan, batan angkat ka pangaosan ngageudig isin-isinan. Kami angkat ka festival palami-lami jeung awal, naos mah uihna enggal dasarna bujur asepan. Kacarita di hiji desa, masjid aheng jeung lalega, molongpong eueuh sina tinggal aki eueuh huntuna. Sedengkeun jalma kapirin teu ngutamakeun ulin, kana diajarna rajin pikeun ngahancurkeun mukmin. Pek kumaha ngalawana sedeng duit teu boga, nya kitu deui senjata komo teu bisa nyieunna. Sedang mun kafir ngaraja pasti ngaruksak agama, moalillah hujan siksa eta kiamat ngaranna. Sabab kitu bapak-bapak salagi mampu mah bentak, tinggal budak jeung istrina pariksa bacaan salatna. Sabab lamun teu kitu salat siga hayang nyatu, siksa di neraka tangtu orai macok kana hulu. Sabab kitu dulur-dulur sa Islam sa iman akur, ayo ngaji yu tafakur Quran hadis masing masyhur. Sakitu ieuna doman mugi janten perhatosan, nu saena yu candakan banyolana mah hiburan. Sakitu ieuna doman mugi janten perhatosan, nu saena yu candakan banyolana mah hiburan. Para ikhwan ieu abdi bade mituturan, bade ngaoskeun doman tentang penting pangaosan. Para santri para wargi omat lamun keur ngaji, sing perhatikeun kiai ulah kalah ngorek ceuli. Sabab ngaos teh pitulung supaya urang teu linglung, boga ilmu tangtu untung, boga ilmu tangtu untung. Cara anu maca Quran tapi henteu ditajwidan, macana bari nundutan gadona endut-endutan. Cara menonton TV sepak bola sinetron deui, ningal namani taliti apal artis hiji-hiji. Ieu zaman lucu pisan, jalmi leuwih resep dandan, batan angkat ka pangaosan ngageudig isin-isin.
festival palami-lami jeung awal naos mah uihna enggal dasarna bujur asepan kacarita di hiji desa masjid aheng jeung lalega molongpong eueuh sina tinggal aki eueuh huntuna sedengkeun jalma kapirin teu ngutamakeun ulin kana diajarna rajin pikeun ngahancurkeun mukmin pek kumaha ngalawana sedeng duit teu boga nya kitu deui senjata komo teu bisa nyieuna sedeng mun kafir ngaraja pasti ngaruksak agama walillah hujan siksa eta kiamat ngaranna sabab kitu bapak-bapak salagi mampu mah bentak tinggal budak jeung istrina pariksa bacaan salatna sabab lamun teu kitu salat siga hayang nyatu siksa di neraka tangtu orai macok kana hulu sabab kitu dulur-dulur sa Islam sa iman akur ayo ngaji yuta pakur Quran hadis masing masyhur sakitu ieuna doman mugi janten perhatosan saena yu candakan banyola